Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali, di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ke kuburan eureun heula, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki Fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugi. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di Ki Jamal. Al-Fatihah. Dihadiahkeun. Ih bagus cenah ieu masyaallah baru. Haye, Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung caknya lah. Barau caknya cek ahli kubur bah